Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepanggang di sedang sim kuring mangenang bayu orang nasin hanca dongengnya. Anu katuna dina dinten kamari. Kamari teh menjadi dugi kalinya mitra atau video yang ngadangukeun prung. Prung wae duarana tarung ngadu jajaten si Rustam mihelahan deui metakeun leungeun katuhuna. Bereupna nu ngahiuk bang baraan rek ngagebrok kana careha menjang aja. Tapi jang aja oge sidik mahna bisa usik ngarti kana ilmu silat gentak ngagiwarekeun beungeut na atuh plos serangan si Rustam teh nyamos. Ukur ngakan angin we kiwari hiuk deui dampal sukuna anu meta. Ayeuna mah rek ngajak kana kekemplong tapi rikat ti we jang aja teh kagajleng tingkahan jajakan suku si Rustam. Kurang ajar sih ya. Ulah ukur cucat cing curig. Ayo ngun bisa usik mah. Geram mata dulu. Baik. Lamun hayang diterajangku kuring mah. Tang tu bakal dilayanan. Curelat kiwari mah giliran jang aja. Anu males narajang kasih Rustam gerakan teh mungguh cepet. Suku nabut bet. Kitu deui kadua leungeunna ting ngahariuk ngalakana babagian anggahota badan si Rustam anu teu kajaga ku si Rustam. Tapi si Rustam ngelain jawara sakatiga ditarajang kitu teh manarikat nimbangan panarajang balucat balicet sakapeung manadah panarajang geduk wae dua leungeunna teh diadu tanpa leungeunna teh patarema cerik ceug atuh pada mundur ka tukang. Si Rustam ge kudu muji kana kabisa eta jang aja nu teteh lami banda daya tahan oge ilmu silat anu lain lumayan lian ti gerakana cepet tanaga lapisana oge bedas bieu tina bentrokan kakuatan bisa kanyahoan ku si Rustam. Duanana silih tarajang dibe silih banting silih tege pada ngetrukeun pangabisa. Dua-duana pada kuat. Puguh we Nyi Suwarti ningali bebendena tarung ingin jajaten ngarasa salempang. Inggis jang aja teh kasoran eleh jajaten sokomo nepi ka ditandasa ku si Rustam. Kapananya hukumaha si Rustam manehna teh tina kana teh telengas. Inggis Kang aja teka soran eleh jajaten. Wangkani kapan Mang Rustam sakitu telengesna. Taras mere ampun kanu jadi lawan. Sokomo ningali eta si Rustam geus mesat bedogna kurilap. Bedog teh kasorot ku cahya panon poe mata keserap ketinggalina. Puguh we Nyi Suwarti teh ngalenyap atuh ningali kitu mah. Inggis bedog teh keuna ka bebenena. Tapi hari tajang aja manehna tetap tenang we. Sok sanajan si Rustam geus ngalugas bedog. Tapi manehna tetap taki-taki dina kayaan tenang. Wayana sia. Ari podaran ku dewek deula. Sor. Kira maju deui Mang. Ulah asa-asa kuring orek marek mundur sasiku, muarek ngejat satu jang peas. Sia. Tada sia curelat. Hiu. Pedog si Rustam terek kiwari marek ngapapa di kana beheung lep atuh jang aja teh ngelok plos pedog teh bisa disingkahan ngan orok kaya. Tajongan suku katuhu si Rustam teu kaburu kagiwarekeun ku jang aja jebrod kana ika burung. Jebrod bangkieun. Jang aja teh meh-mehan we rubuh. Tapi rikatnya imbangkeun di awakna bari mancuhkeun di tangtunganana. Sakedeung deui eta boheung bakal sapat sia moal bere ampun ku dewek. Kumaha nih aduh hareupan jeung dewek. Ukituna bakal nerima resikona sia dikocoran deuleu. Hari tajang aja teh teu nimbalan tapi panonna ge urat reret kawas aya nu keur diteangan. Sajeroning hatena manehna cacarita.
aing ripuh lamun lemor mah enya kudu neangan jang nadah eta bedog. Aduh naon atunya meni eueuh pisan catang-catang awi atau catang-catang kai. Tapi tuh kaos popongkol enya popongkol kai nu ngagoler wong cokot ku aing. Ituna teh harita bari ningkahan Panarajang si Rustam anu ngentakeun di bedogna. Kurang ajar sia kalah ulang-ulang dicacag sia becerelat. Harita teh si Rustam Narajang bari ngahiukeun bedogna. Untung be harita teh jang aja ribut ngagiwar, malahan makiwari teh ngagorentelkeun awakna. Ai kemana sia moal sakabur deuleu dadah deuleu. Bedog teh harita teh rik dipake nyacag awak eta jang aja anu gorentelan we dina lemah. Gorentel barang ngagorentel ngadeukeutan eta popongkol kep beunang ditewak. Geus kitu mah dipake nadah eta bedog si Rustam. Hiuk belentrang bedog si Rustam teh beunang ditadah. Curung kunung kiwari duanana teh pada harudang deui. Da bieu si Rustam ge disapu kuda-kudana teh bari ngarawel bari nadahkeun eta bedog. Suku si Rustam teh beunang disapu kujang aja keburu namru kiwari geus aduh hareupan deui we bari mancuhkeun tangtunganana. Sok sia aja ya kawani ulang teruskeun ya tarung sakedeung deui bedog dewek bakal nyapatkeun beung sia nanaonan sia sok senajan mau popongkol. Mari hartina deuleu sok kuring marek mundur sasiku senajan andi ka mah bedog mang tapi keur kuring moal erek mundur demi ngabelaan Nyi Suarti. Suka perlaya rela ajal binasa demi ngabela Nyi Suarti anu dipaksa pirusak kudunungan anjeun. Ulah menti konyol sia, ulah menti konyol, kurang ajar rasakeun sia. Hiuk bedog si Rustam geus ngahiuk deui bae. Tapi kiwari mah jang aja teh manehna teh bisa imbangan Panarajang serangan bedog. Belentrang bedog bisa ditakis. Malahan mah dina hiji waktu bedog si Rustam teh nepikeun ka Maceleng. Celeng ditadah atau ditakis ku eta popongkol. Koleweng atuh leungeunna ge nepikeun ka ngoleweng. Hiu popongkol jang aja teh ngahiuk kana cangkeng jebrot. Bangkieun si Rustam teh ngabangkieun. Terus nama jang aja manehna nyusul tepus. Sukuna rek ngababad kana kuda-kuda eta si Rustam anu ngabangkieun teu bisa ngajaga kaseimbanganana. Untung we si Rustam masih bisa ngajreng ka tukang teu nepikeun ka sapu kuda-kudana. Allah kurang ajar sia. Susah aja bedog ada wek geus lepasin ceklan. Tapi sia rasakeun sia curelat kiwari masih Rustam manehna ge geus kamimitian deui we Narajang deui. Eueuh kakapok sok senajan kiwari remor tapi katingali Panarajangna teh matak ngabahayakeun. Ramo-ramona anu sara deukeut harita trek dipake nyakar tapi harita jang aja anu geus nyekel popongkol manehna teh daluasa bisa huak hiuk dina metakeun popongkol. Puguh we atuh harita si Rustam ge kiwari anu kawalahan. Sabetan ramo-ramo leungeunna harita bisa disinggahan kitu deui popongkol eta jang aja teh mata kabahayakeun pikeun dirina. Kukituna si Rustam teh bisa leluasa dina Narajangna teh kudu loba nyingkahan Panarajang popongkol nu rek ngahiuk kana sirah kitu dari kababad kana suku. Kurang ajar rasakeun sia geajeneng gerakan si Rustam dina gerakan maung erek rakep.
gerakan teh mungguh cepat reka rontok ka Jang Aja, tapi Jang Aja anu geus taki-taki manehna di gerakan kawas monyet geus kitu mah luncat ka luhur bari papongkoalna teh dipepengkeun kana punuk eta si Rustam. Hiuk jebrot, gebruk si Rustam dengan gebruk karasa punukna teh mani nyeri. Untung we teu nepikeun ka paehan. Sok udang geus sia Mang. Lamun nya lalaki langit lalanang jagat. Ayo urang teruskeun ieu tarung. Bener we. Daya tahan si Rustam teh memang pohara. Daya tahu we. Sok senajan kabeunangan ku tenggelan popongkol, manehna teh teu rengrot tetep bisa mancuhkeun di tangtunganana. Ayo sia, urang teruskeun di tarung. Suruntul. Si Rustam nyuruntul di bae. Kiwari mah gerakanna teh manehna rek gabruk kana cangkeng eta Jang Aja. Tapi gerakan si Rustam anu geus teu make aturan, pikeun Jang Aja mah leluasa. Malah mah kiwari pepongkolna teh rek awas arek dibabukeun kana sirah. Ngan bae eta teh gerakan tibu. Sabot si Rustam panarajangna kaneg. Sukuna si Jang Aja teh dipake nalapung kana beungeut eta si Rustam. Hiuk jebrot, bangkieun. Awak si Rustam teh meh muter kawas kolecer. Alah keburu awakna namru kana lemah. Karasa sirahna salieur. Sok kira udang di Mang. Urang teruskeun di tarungna. Alah lieur. Aduh nyer lieur. Mana kidul? Alah mana kulon? Alah wetan. Aduh kulon jadi wetan jadi kulon. Alah lieur. Alah lieur. Ayeuna mah wayana da sirah teh urang babag deui sia. Ampun Jang. Ampun. Alah Mang rumasa teh rada jaten Jang. Alah dihabokkeun eta popongkol Jang. Ampun. Ulah bisa kumaha teuing sirah Mang menual ti bencar atuh Jang. Alah ulah dibabagkeun Jang. Sia tuman. Bahwa dimaksakeun ka hayang. Ngakuku kana parentah ti dunungan maneh sia. Ulah Jang. Aduh, singkarunya ka Mang Jang. Singkarunya mah Jang. Ulah singkarunya. Kumaha lamun Mang sirah bencar. Ki Mang teh mayot Jang. Masih hayang keneh. Panjang umur Jang. Heug. Lamun kitu mah kuring bakal diberi ampun. Tapi ingat, ulah coba-coba dimaksakeun ka hayang. Picakeun kadudungan maneh. Disuarting saya nu boga. Lamun maksa bakal adu harupan jeung kuring gitu. Kumaha kaharti Mang? Sumuhun Jang. Sumuhun ka Kartos. Keun we kumaha Mang urang saurkeun. Cik eta si Rustam ketingali kiwari mah manehna teh kudu ngaku kana kaunggulan Jang Aja. Atuh Jang Aja geus ningali Mang Rustam geus boboleh nyaleh jajaten, manehna nyampeurkeun deui we ka Nyi Suwarti. Nu ketingali beungeutna sepa, tapi ketingali kiwari satu tas ningali bebendena geus bisa ngalehkeun si Rustam. Nyi Suwarti teh aya getihan deui. Kumaha Kang? Nah teh kurang naon Kang? Henteu Nyi. Akang bisa ngimbangan. Bisa ngalawanan. Untung we diparengkeun akang teh salamet Nyi. Nya Kang. Hayu urang tinggalkeun ieu tempat Kang. Abi mah pugu ge soak. Nya leuwih hade Nyai urang balik wae ka imah. Si emak jeung si abah bisi dedepeun. Ceuk Jang Aja ngajakan Nyi Suwarti pikeun mulang ka imahna. Itu deui harita teh eta si Rustam manehna ge ngajurung gunung hudang bari ngararasakeun ka nyeri. Manehna ge balik bae. Mulang rek laporan ka nu jadi dununganna nyaeta Juragan Emus. Keentuna ngeunaan si Rustam. Ayeuna urang caturkeun deui eta Nyi Suwarti jeung Jang Aja. Satepina ka imahna langsung we
Yiswati teh nyaritakeun kajadian anu geus karandapan dieu. Tak kitu mah. Nembe teh ampir-ampiran cilaka. Teh tebet katohianku Mang Rustam abi keur paduduaan jeung Kang Aja. Samalah nepikeun kader tarungna. Untung we Kang Aja bisa unggul. Cacak-cacak lamun teu bisa kana ilmu silat mah lu kating kumaha nasibna Kang Aja teh mah. Nyai buku ge mah ge ariwang. Da tadi teh kapan ka dieu eta si Rustam teh. Malahan mangolo-ngolo sagala rupa. Terus we nalekeunaan perkara maneh kitu tah. Tapi meureun ku ayana kieu tangtu we juragan musti nyahoeun maneh teh nampik kana kahayang lantaran geus boga papacangan nyaeta Jang Aja. Sateudeuna mah kumaha ge dikirungan da sok hinggis ngajaheutan hate eta juragan mus bisa jadi masalah. Nya mah tapi geus kieu jadina keun bae meureun kapokeun. Utama eta si Rustam geus mah kumawani deui ka urang atuh mah. Abah ge ariwang. Kangaranan jalema jahat awas si Rustam yang tuwe tindakanna teh geus mah wake wibaha. Untung we Jang Aja bisa kana ilmu silat Jang. Nya bah. Untung we abi teh kungsi diwarah kudu jadi aki. Abi tiasa ngalawanan bah. Syukur. Tah geus kieu jadina mah ka adewe kudu leuwih waspada. Bisi-bisi aya buntutna tang tuwe kangaranan eta juragan mus nyahoeun kahayang ditolak ti alatan anak abah geus janji pasini pakait ati geus boga papacangan nyaeta jeung Ujang gitu tah. Mat we Ujang kudu bisa ngajaga ngariksanya bisa aya kitu kieu ye. Nya Pak abi sadia pikeun ngabelakan Yiswarti ngajan narohkeun pati keur abdi paribasana taya bayana Pak. Nu penting mah kasalamatan Yiswarti. Oke hubungan abdi bakal ngahiji. Alus kitu mah. Sok Jang atuh ayeuna mah lah. Tuh ngadalar heula ye. Tadi teh si Ubang geus masak. Geus kitu mah. Eta Jang Aja teh dititah dahar we. Saheulaanan memeh balik ka lemburna. Nya yap Ujang urang dahar we ayeuna mah kumaha tadi teh geus dipasakeun. Sok nyai ajakan Jang Aja dahar heula. Meureun capek kangaranan geus ijian jajaten. Nya Kang. Hayu ayeuna mah urang tuang heula. Nya mangga. Geus kitu mah sarea ngariung we dalahar. Mani nikmatna keur poho we kana kajadian nu geus karandapan mah. Kajadian anu matak pikasohakeun. Caturkeun di imahna juragan mus. Harita teh juragan mus kacida ambekna nampa laporan di si Rustam. Kurang ajar teh. Teh lah si Suarti teh nampik aing lantaran geus boga beben eta. Geus boga beben dua. Si kurang ajar teh. Kabohong teh si Maeno jeung baru jai teh jigana mah. Paingan atuh. Jadi si Aja nya jadi bebenena teh euy. Leres kan. Tapi sia betna teu bet keok ku si Aja. Kawan sia teh sia jawara di dieu lemur. Ngerakeun sia. Ampun kan. Memang teh si Aja teh bisa kana ilmu silat. Pangartina aya di saluhureun jisim abdi kan. Sia balagug teh. Sia we bodoh sia bet eleh ku budak ngora. Kapan kasebut sia di lemur mah geus eueuh. Tandingna deuleu. Kabeh ge urang lemur bakal kabeh ge gigis ku maneh. Tapi nah sia bet eleh ku budak ngora. Ku budak jaringa bau keneh jaringaos ya. Najan ngora keneh ge pangartina mah hebat. Alah eta we. Sanajan ditarajang ku bedog masih bisa ngalawan. Malahan mah jadi malik. Nyerang da eta make papongko segala rupa. Untung we ya sirah teh dibencarkeun kan. Tetep kacak lamun dibencarkeun teh sirah. Pikeun ka hancur meureun kojor abdi teh kan. Lebih hade ge kojor sia mah.
tibatan tebacus ya ngelehkeun saingan dewek deuleu. Teh kieu Mas ya. Maneh teh teu bisa dipercaya sia. Ulah ulah kitu kan. Keun. Sok sanajan ayeuna. Ising abdi eleh. Tapi moal cicingan kan. Bakal saya teh kapola. Ikeun males ka nyeri kasih aja teh tah. Si Allah. Pokona maneh kudu terus usaha euy. Singkirkeun teh si aja. Eta bibit rujit teh euy. Lain bibit rujit maksud teh. Cucuk nu ngahalangan teh euy. Leungit kan. Sangkan maksud dewek rek ngawin eta si Suarti laksana euy. Podaran we sakalian eta si aja teh. Nyaga kan. Moal bade ampun lah. Kumaha sih rancang maneh? We lah. Kerek diakalan. Rek bebeja Kakang Gobang. Si Kang Gobang teh. Kang Gobang teh masih kene dulur abi kan. Mana lagi jawara. Waya di lembur Cikonde. Pokona keur dewek teh yang nyaus ya. Eta si aja kudu diberesan heula. Mangga. Keun we abdi bakal nepungan Kang Gobang bikin mutang tulung Minang Saraya sakana teh si aya teh tadi podaran wae rek di cora gue ka lemburna. Ulang lembur mana teh si aja teh euy? Mun teh salah mah lembur Cipicung gitu kan. Pokona teh yang nyaho kita urusan maneh beresan euy si aja tak kitu cek eta juragan mus. Maneh nama masrahkeun we ka baregana nyaeta si Rustam pikeun maehan eta si Jang aja anu ngahalangan kana maksud kahayang juragan emus mika hayang ka Iswarti rek dijadikeun pamajikanana. Abdi geus kitu mah si Rustam pamitan we manehna teh gura-giru rek indit rek nepungan ku jadi lanceuk nah. Ya eta Kang Gobang anu sarua jawara sugan we cenah Kang Gobang mah bisa nyangkalak atawa meruhkeun Jang aja. Manehna gura-giru indit rek ngajuk-juk lembur Cikonde. Sabab kudu sagancang cenah manggihan nu jadi lanceuk nah. Sapetepina ka lembur Cikonde kadatangan teh dibagiakeun ku pamajikana Kang Gobang nu kabeneran keur aya di luar keur sasapuhe di pakarangan di mana. Eueuh aya maneh ka dieu. Rek naon taras teh saris ya. Geus teh inget we kanu jadi lanceuk teh. Ari geus gawe di nu beunghar mah. Punten ceu, kakarapu nepungan di ka dieu. Ari Kang Gobang mah ya. Ya, ngajak maneh mah tara ka mana-mana. Sapopoeana ge ukur kitu we ngurus hayam. Pisan gadak. Nya ceu. Ka dieu teh rek ngahajar kepungan Kang Gobang. Aya naon rek kepungan Kang Gobang sagala rupa. Narek diajak usaha. Nya kapan nyaho oge. Abdi teh kapan geus digawe di juragan mus. Dah ku kitu narek ngajakan we ka Kang Gobang. Sangkan milu digawe. Sugan daekeun. Tah kitu atuh sing inget ka dulur. Anya juga aya di tukang keur ngorek hayam. Ajakan we ku maneh. Sangkan daek digawe. Nya ceu. Iki tepungan wae ku abdi ceu. Tugas kitu mah si Rustam ge gura-giru muhruk karu tukangeun imah. Bener we kasampak eta si Gobang teh keur nyoho hayam Bangkok.
atau ningali rentang-rentang aya arina datang curing hak ke si Gobang mah. Yang mana ini kan naon ka dia sia geus poho we kalancek teh sia gerak-gerak geus dikawe nu beunghar lah. Aja Kang ampura we kakara ngalongok ka dieu Kang kumaha sehat nya sehat deuleu ketinggal kapan ku sia ge keur ngurus hayam mana kieu aing teh jagyag nganu teh sehat mah deuleu dompet aing deuleu sia cikan bebenangan sia gawe di nu beunghar teh. Ih syukur we ari sehat mah Kang. Tubuh genah hari gawe di nu beunghar mah. Madak datang ka dieu ge ieu teh rek ngajakan gawe barang we Kang. Ngara Kang boga penghasilan. Ngajakan gawe barang. Kumaha maksud si laing sia Rustam? Nya urang gawe we bareng di Juragan Mus. Beneran. Butuh pagawe ya. Keun rengsekeun masalah. Jadi sia datang ka dieu teh rek ngajakan gawe. Lain rek mere duit sia Ih, aya duit mah Kang. Keun we lah. Keun duit dibere gawe diajakan Kang. Alus kitu mah. Ya buang ka jero ngobrolan di jero urang bari ngopi ceuk eta lanceuk nyata si Gobang lahirna mah arasuk we ka tepas ngobrol di jero imah. Jadi kumaha sia gawe teh gawe nanaon deuleu. Ih kieu Kang gawe nama gampang urang teh jadi badegana we lah jeung jadi kurah jaga keamanan anu ngabela jeung ngajaga eta Juragan Mus. Nah sanggup Kang. Keur dawek mah perkara gampang euy. Tapi eta aya kasulitan Kang. Sabab aya jalma nu ngahalangan kana kahayangna Juragan Mus. Apaan Juragan Mus teh kahayang ka hiji wanoja nu aya di lembur. Tapi eta wanoja teh geus boga papacangan. Kitu nampi kana kahayang Juragan Mus. Tah eta papacangan teh kungsi ku kuring teh disingkahkeun. Malah rek dipaehan, tapi teh lah bisa kana emosi lat Kang. Kuring teh lah jajaten. Balagu gieu mah. Ya jelemana da. Ngaranna teh si Aja. Budakna mah. Jelemana mah ngora keneh maksud teh. Tapi mibanda kemampuan nu hebat. Ya nawe balagu geus ya. Perkara gampang. Pikeun perkara itu mah bagian dewek euy. Nya syukur we Kang aya kitu malah. Pokona mah abi miharap Akang bisa ngelekeun eta si Aja Kang. Ya. Keunira rek ka ituna euy. Nya ayeuna keneh ge bisa Kang. Tawarik isukan. Isukan we lah. Kagok ayeuna mah. Sabab waktosna geus boy. Eueuh. Waktosna parangtos teh nya kapan deui nya. Sagala urang tunah jajar carita si saluran film bikudu ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Mang sagalanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi